Eta mah jiga nu teu ridho atuh. Sampurasun. Innal hamdalillah usolli wa usallimu ala Rasulillah Muhammad ibni Abdillah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Bismillah nu jadi sekar pangiring catur sangkan jadi panggugah rasa nu jadi sarining kolbu tarate hate malati ati. Dibubuh ku alhamdu nu jadi panundung rambu nu pajajat dina angan nyapukeun riya jeung sum'ah nu pasolengkrah dina manah. Nyingkahkeun rasa calutak min culak nalaktak istren panas tren dudupak sareng rurumpak iri dengki nu kumaki dina ati sanubari. Dipirig ku dua kalimat syahadat lir janji sumpah hamulan calin ciluncat mulang udar tina tali gadang cidra tina subaya morek ngijing sila bengkok sinembah sejah husu nuturkeun galur ti Rasul nincak lacak aturan Allah subhanahu wa ta'ala. Para asatidah kori-koriah mubaligoh tokoh agama alim ulama ketua MUI ketua DMI nuku simkuring dipi hormat guruwaneun pikeun simkuring. Ais pangampih pupuh lembur tikawit Bapak Kades Kadus RW RT BPD Lebe Tur LPMD nuran cage kana gawe dititah teu hararese sanajan teu kabagi duit PBB jeung BLT. Anu hormateun simkuring. Ibu miwah bapak sadaya nu lenggah linggih dina ieu patempatan kalayan pasti ngabogaan tujuan. Kali-kali ibu leos ka sawah tuluy tanya tukang tani kunaon make jeung tani jawabanana hayang hasil. Kali-kali bapak ngawangkong jeung tukang dagang meungpeung aya kunaon make jeung dagang jawabanana hayang untung dalamun rugi mah bangkrut. Kali-kali ibu ngawangkong jeung nu gering kunaon nu gering make jeung dibawa ka rumah sakit tah jawabanna teh hayang sehat. Tah ari ibu ngariung di ieu tempat cenah bejana rek pangaosan sabenerna ai pangaosan hayang naon? Heuh bisi hayang panggih jeung urang. Ecek ibu pangaosan teh hayang menang ilmu tah kuring can percaya kumaha lamun ku Allah dibere ilmu kuat moal ieu awak. Da teu saeutik jelema dibere ilmu ngadon sombong ku ilmuna berarti ilmu menang kasombongan datang berarti ti kusruk kana jurang kahinaan lantaran kasombongan dina ilmuna. Mata ari ilmu teh boga judul al ilmu nur ari ilmu teh cahaya. Lamun ilmu cahaya berarti urang baroga ilmu kudu geus bisa ngoncoran hirup sorangan tah kanyataan mah kabeh ge baroga ilmu ngan hirup mah poek wae. Da kabeh ge arapal ilmu tahajud ngan ditoong tina kiceup kieu mah kiceup beuki hees. Da kabeh ge arapal ilmu infak jeung sedekah tapi geuning pedit mah anger. Kabeh ge nyaraho ilmu jeung dulur kudu akur jeung tetangga tong pasea wa tasimu bihablillahi jami'a teh dalil nyarek pasea tapi naha ustad ge pasea wae. Apan ibu ge ararapal ka salaki teh kudu hormat geuning duit leutik mah jadi. Berarti urang teh lain teu boga ilmu geus boga ilmu mah nganu eueuh mah oncor alias cahaya tina eta ilmu. Saha atuh jalma nu bakal menang cahaya ilmu jawabanna ngan hiji qalbun salimun iwal teh jelema nu hate bersih. Keur mah hirup bodoh kata mah ngewa ka batur bodoh wae ngewa ka batur komo pinter moal teu ngaleyak batur. Naha urusanana jeung hate. Keur mah hirup sangsara kata mah panas ku batur. Batur beunghar dituding nyegik. Batur beunghar majarkeun nuyul. Sangsara wae kotor hate komo beunghar moal teu nipu batur. Matak maju jeung munurna manusia tangtukeun ti ayeuna wadah nu alus naon eta wadah manusia hate nu hade. Lamun jelema pinter alus hate bakal tawado ngan lamun jelema kotor hate bari pinter beuki luhur ilmuna bakal loba jelema nyeri hate ku bibirna lantaran ilmu dipake alat kasombonganana. Well. Aduh, geunah aya ceramah loba nu ungeuk teh. Eta teh cirina teh kasiniran teh. Jelema beunghar alus hate bakal bager. Nu paling paur jelema beunghar goreng hate. Leuwih loba hartana, leuwih adigung dina hirupna. Kongkorong ge pira kadar 20 gram kuat jiga ngagubuk 2 kilo atuh. Heuh dongko maksudna. Pinggal oge ti dieu nepi ka dieu dan nepi ka digibri-gibri jelema setruk atuh. Jari teh kuat kitu-kitu atuh. Dah hayang maledog ku emik ka jelema kitu teh. Nanaonan harta di kitu-kitu.
Keur jelema nu kotor hate mah harta jadi alat pikeun nyombongkeun diri. Keur jelema nu alus hate boga harta justru era lamun gedong sigrong di saat yatim teu katulungan, era lamun duit loba di saat miskin teu kabela, era lamun tanah nepi ka loba tapi naha loba jelema nu teu dahar teu dibantuan. Matak nu ngaran hirup mah ternyata ieu teh palsu. Ieu teh nu hadir teh pararasu. Matak sagelis-gelisna ibu dangdan seteker kebek make up dipake belas on ongkoh aya jorojo kuring kabita teu. Naha sabab apal ieu teh palsu. Da aslina ibu teh lain ieu wajar dumeh maneh rek pangaosan mandi setengah jam make up dipake belas on ongkoh wajar deuk ngaos mah nepi ka parfum sagala disemprot dada disemprot ceces kabujur-bujur ceces. Nah mah kejeng apal eta bieu urang ngaliwat kuat seungit na beak ti karep dah hayang nganyang urang ka imah ibu daster merengkel atuh kaluhurna teh pan baju teh warna-warni teh kancingna teh jiga partai cobloseun tah aslina urang teh saha nana gerhana nah ceramahna asli punten palsu tadi dina ceramah kudunya ka miskin kudu nulung anu butuh nalang nu susah gerak bere jelema yatim eta mah sakadar ceramah sok buktikeun naik kades kaluhur panggung sae gitu ceramah teh kahartos pisan yen urang teh kudunya ka fakir miskin ayeuna mah amplop teh moal dibikeun cing teu naha des urang bagikeun ka fakir miskin pan sakumaha ceuk ceramah salira kumaha ceuk kuring geus tong ngulem-ngulem deui berarti palsu. Matak nu ngaran hirup aslina urang teh saha tuh nu beunghar asli da palsu gedong hiji hayang dua gampang sertifikatna kabangkeun mobil hiji hayang dua gampang BPKB na kabangkeun ngan hirup palsu imah dua mobil dua ngan ungar bulan ge ngebul hulu naha setoran ieu teh palsu Pak. Matak urang teh entong hirup penuh dengan kepalsuan aslina urang teh saha lamun jelema sangsara nembongkeun keaslian tumarima kana kasangsaraan nu bakal muncul sifat sabarna lamun jelema beunghar ngaku kana kabeungharan bakal moal narima kana BLT. Gedong sigrong mobil mewah sawah lega budak sakola nah ai kana BLT kuat kokoro malahan kades di edan-edan kades di gelo-gelo kades edan batur menang BLT aing henteu teu rumasa manehna teh beunghar budak sakola sawah lega mobil aya imah aya tapi naha kades disarekan lantaran menang BLT sing mikir hirup teh ulah jelema munafik aing ngomong hayang beunghar kanyataan BLT butuh aduh demi Allah kades nu duaan keprok tuh saking ku satuju teh kana ceramah kuring teh dalamun jelema nu asli beunghar mah lain kitu dibere BLT teh bakal nolak moal des moal narima imah boga sawah boga budak sakola teu kokoro-kokoro teuing barang dahar ge sapoe teh 3 kali bikeun we kanu hakna tuh si fakir tuh si miskin tah eta jelema beunghar anu asli teh well nya ge keprok da eueuh matak aslina urang teh saha talungkeun rambut gondrong bukan pembohong hatena mah jujur daripada dijas make dasi ari aspal diharakan tong hirup palsu urang teh matak nu ngaran kahirupan mah punten ieu teh urang teh KBG palsu saha atuh aslina urang tah aslina urang mah disebut hamba Allah ari hamba Allah nu kumaha innallaha ma'ana lamun hirup geus bareng jeung Allah kakara disebut hamba Allah ieu pangaosan jeung Allah da lain ieu teh naha pangaosan jeung Allah teu percaya isuk aya deui pangaosan nu ceramahna kudu ustad setempat mungkin teu jamaah ribuan jiga ayeuna tah geus kaharti berarti ieu pangajian lain jeung Allah naon atuh panasaran hayang nempo jelema anu na TikTok ngaku so tinggal nanya ka kuring eta kitu bebengok maneh ceramahna jeung Allah ulah wa kepercaya ulem deui taun hareup tong dibayar saperak-perak acan datang moal tuh awakna pangajian hatena mah suudon kieu ampun ieu jamaah kuat eueuh nu balik hatena lamun kuring ceramah teh dibayar tuluy kuring teh datang berarti kuring lain jeung Allah ceramahna teh jeung duit kumaha tuh Kang Nana lamun engke emak deuk ngawinkeun tuluy rek ngulem ngan moal dibayar geus pinuh berarti hirup innallaha ma'ana teh hese hirup bareng jeung Allah teh hese lamun hirup bareng jeung Allah kaputusan bakal kaputusan Allah kahayang bakal kahayang Allah sifatnya bakal niron sifat Allah
Sifat Allah ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Kudus, ya Salam, ya Mumin, ya Muhaimin, ya Aziz, ya Jabar, nepi kaya sobur. Buktikeun dina gawe ibu. Lamun Allah boga sifat Al-Ghafar, Al-Ghafar teh Maha Pengampun, dihina, diledek, dicaci, dimaki, boro-boro si itu datang ka imah, dina henteu bebaskeun, hampura karunya si eta teh jelema belat, matak ngahina urang teh artina hirupna ngahinakeun dirina. Matak nyebut bodoh ka urang teh dirina teh teu pinter. Matak nyebut kedul ka urang teh dirina teh teu daek. Matak ngaledek nyaci jeung maki ka urang pinuh kekasirikan dina hatena. Sing karunya ka jelema nu ngahina ka urang, matak jelema nu ngahina pek pika cinta tonyok seutik. Udah teu sanggup hate nepi ka ditu. Al-Ghafar. Lol ibu boga salaki baheula bobogohan jeung nu kasep bari beunghar. Ari jadi jeung nu petot. Tarimakeun da keputusan nu terbaik adalah keputusan Allah. Sabab Allah Maha uninga kana kaayaan hete ibu. Lamun ibu boga salaki, lamun dina wayang jiga Arjuna, mun di ustad jiga Nana Gerhana. Hampura ibu teh moal nyaman hate, kaluar ti imah ditutur-tutur, WA-na loba dipariksa, naha sieun dipaok batur, coba jeung nu petot deuk balik heug, henteu kajeun. Malahan mah jeung nu petot mah ngarep-ngarep diserahkeun teh. Nah da eta nempo irungna kuat ngadegu gitu atuh. Tapi nu kasep bari beunghar hate ibu acan siap. Jadi Allah teh Maha uninga kana rasiko nu bakal kajadian ka awak ibu. Matak manusia mah enggeus we narima teu kudu riweuh. Jeung nu kasep bari beunghar init ka Indomaret patingjing-jingjing leungeunna. Lol budak perawan rag-rag lipstik pirage. Dipangnyokotkeun ku salaki ibu, neng lipstik tinggalin, nuhun bapak, pirage nuhun, kumaha ceuk bapak, sami-sami. Bawa jumpa ke Indomaret, mah mangga bade balanya naon, sami-sami. Senal atuh senal, sami-sami. Mah bade balanya mah sami-sami. Tina sami-sami nepi ka 11 poe teu baeud ge. Coba jeung nu petot boro-boro lipstikna deuk dituturkeun si itu awewena jor kawin jeung itu geus teu butuh aing mah atoh. Artina keputusan Allah itu terbaik. Ibu hirup di dia di ieu tempat geus tarimakeun sujud syukur. Hirup di tempat ieu. Nah maka jeung kudu sujud syukur. Ngeunah ibu di kampung. Duit 15.000 bisa mahi pake dahar. Papan eueuh deungeuna tinggal leos ka sawah, aya jonge, jotang, babadotan, pucuk hintrong, leuncat, takokak, garos gerasok. Palebah keur barang dahar teh doma rabeng. Tapi tempo awakna jaregjag, sarehat, teu plu-plu acan. Itulah sifat hirup di kampung. Matak lamun batur nyebutkeun kampungan kudu bangga da si eta ge henteu kotaan. Bener tuh, Pak? Datang corona urang kampung wah nyaman. Kamana mang pan batur mah ulah digawe lockdown. Dia teu ngarti lockdown macul we. Malahan mah irung teu ngangse, sok bebeja ka kades tara sieun disuntik. Coba urang kota Pak, di kota mah aya penyakit eta hampura emas dijual, kongkorong dijual, imah dijual, sawah dijual. Ayana corona 2 tahun pabrik hancur, rumah tangga ge hampir hancur. Coba di kampung ngadon anakan. Matak mengeus hirup di kampung itu indah, enak, kalem, enjoy. Syukuri nanaon ge. Bener Bu? Awak ibu badag gede bae. Dipoto ulahnya ngeyeng. Kieu paduli buru teu oge. Nah cirina salaki nyenangkeun. Ieu mah nu genut dipoto teh kieu we cing teh ibuna hanya ngeyeng ngarah ka tempo langsingna eta teh penipu. Aya dina foto langsingna kieu na jiga drum nu ditungguan ku hancip. Hirup mah pek geura tarima. Ku kakuring. Kulit hideung geus tarima. Teu kudu meuli skincare-skincarean. Ieu mah kulit hidung meuli skincare beungeut bodas da punuk merenge. Geus antep. Bulu panon geus alus antep keneng. Ieu mah teu narima dipanjangan 50.000 pan teh sabeulahna. Eluk-eluk kaluhur atuh nempo urang teh kajiga nu berat kiceup. Balik ti dieu teh pan ieu teh aya ti luar desa, mungkin mawa motor, mungkin mawa nu gelebug angin badag, nilep bulu panon duarna ti kusruk kana walungan. Ya Allah, lain Allah dudut bulu panon. Tarima ke halis. Ieu halis. Geus alus da eueuh jelema halisna gede sagede lauk atuh. Ieu mah teu narima kerok ganti ku patlot. Pan ngarerepot diri balik ti dieu teh pasia jeung salaki naha leungit hiji.
Matak hirup manusia nges tarimakeun. Tong riweuh. Lamun jelema teu bisa narimakeun, didinya bakal disebut riweuh. Neng bobogohan ternyata putus, tong jebleh. Allahumma uzurni fi musibati wa khlubni khairan minha. Ya Allah abdi pegat jeung cucungik si eta. Mugi ilahi ngagentos kudu langkung sae tibatan si eta. Neng putus jeung kabogoh bae, engke ge bakal datang nu leuwih pantes ke neng, nu leuwih ngahargaan neng, saha? Loleh kuring. Tuh, tong mempertahankeun jelema nu geus teu bogoh, dipertahankeun sok olo-olo. Bener Bu? Mangga sirup mah tarimakeun. Tah sumber manusia lamun hatena alus narimakeun, narima batur beungharkeun bae urang sangsara teu naon kabeungharan batur ku panasna urang moal matak rezeki batur jadi nu urang. Justru ku goreng hate penyakit bakal datang, darah tinggi bakal sumping, kadang-kadang stroke itu teh. Paeh kitu teh. Nah, panas ku milih tarimakeun. Malah engke nu beunghar bakal ditanya ti mana harta dipake naon, deuk naon jawaban. Nu sangsara mah ieu ku salat bisa ka sawarga, moal ditanya harta ti mana dipake naon, ditanya ku malaikat ti mana harta dipake naon, bari urang hirup sangsara tinggal cawel malaikat teu gablog. Coba nu beunghar, stop heula, salat ti mana harta dipake naon, deuk naon jawaban. Mata kerja lemah beunghar nu aya di dieu wayahna atuh tuh tempo si yatim pangmerekeun, tuh tempo si miskin pangmikeunkeun, bisi aya jelema teu boga imah pangyieunkeun, ngarah jadi saksi engke di akhirat ditanya ti mana harta dipake naon, yatim nago Gusti hartana dipake keur jisim abdi, miskin nago Gusti hartana dipake melaan abdi. Ngan lamun jelema beunghar kumet jeung pedit kanu miskin, engke si miskin jadi musuh di akhirat. Di mana harta dipake naon, diangge si miskin, nolol si miskin ti surga, dagor Gusti ngawaduh. Nya bener. Matak saksi hirup urang teh saha? Lamun hirup jelema beunghar, saksina adalah jelema miskin. Matak jelema beunghar nu alus nyaah kanu da hirup masa kadar disebut beunghar so teh aya si miskin asli. Bari si miskin mah gede jasana, aya nu maot pangheulana nyokot pacul nyeun kuburan. Aya nu maot pangheulana nyolatan, aya nu maot pangheulana tahlilan, si miskin. Matak lamun dina riungan ieu jelema beunghar mung akur jeung nu miskin, kali-kalina mah miskin dendam saeutik, maot si eta bikeun paculna, mangga ngadamel kuburan sorangan. Atuh eueuh nu nganterkeun antep jam 8 peuting cenah aclok-aclokan di jalan. Keuneu antep. Dan paling ge urang bubar da keung. Hirup teh ukur disebut. Nana gerhana cek batur ustad, cek batur kiai teu sudi disebut ustad lagi. Nah maka jeung teu sudi sieun teu akur jeung gawe hanas disebut ustad ai pagawean geuleuh ka batur, rujit ka batur, cuak ka batur, piraku ustad kitu. Da ngaran-ngaran ustad mah warasatul anbiya, pewaris para nabi. Ayeuna nabi ngawariskeun tahajud unggal peuting baru sampean ladang tahajud. Tinggal tanya ka ustad pernah teu ngalaman baru sampean ladang tahajud. Mun mah dina riungan ieu aya nu ngalaman bareuh, demi Allah lain tahajud asam urat. Nabi ngawariskeun ilmu bager, ya Rasul aya korma, pan korma dipetik dibikeun. Ya Rasul aya lauk disair dibikeun. Nana gerhana cenah ustad penta jamna dibikeun moal. Tuh 2 kali suudona tuh. Wah kalah kadar oraka mending baralik itu ah. Nya urang teh karek disebut batur, matak naon kudu pikalege. Karek disebut. Di luhur aya pejabat, Pak punten ti mimiti camat nepi ka bupati, ti bupati nepi ka gubernur, ti gubernur nepi ka presiden, teu kudu legeg. Naha moal mungkin jadi pejabat tanpa ayana rakyat, eureun rakyat nyoblos moal jadi RT acan. Mata keur para pejabat lain rakyat kudu hormat ke pejabat, tapi pejabat kudu hormat ke rakyat, moal jadi pejabat tanpa dicoblos rakyat. Weh. Ari heueuh so. Dek jadi pejabat kumaha lamun eueuh nyoblos. Malahan mah areureun nyoblos moal teu ahedan si eta. Pan loba jelema anu duitna kalaluar ai rakyat duitna dicapluk ai nyoblos kanu sejen. Akhirnya teh di Cisarua ngumpul marake kolor. Kaluhur make baju partai. Di jalan teh kitu coblos. Ari abdi der nurutan. Turun tina mobil kikituan abdi ge coblos. Ditewak ku dokter deuk disuntik cing teh tobat. Nah cenah ieu mah jeung apal tobat? Jelema cager aing mah cing teh.
Nah tuh miluan coblos-coblosan ternyata keur kampanye borek ngiring lumayan we 50 keur ongkos. Kunaon si eta jadi dewan tuluy eueuh nu nyoblos bet gelo melaan kahayang. Padahal jelema nu alus mah kahayang dirina kudu cocok jeung kahayang Gusti Allah asli tah. Matak tong riweuh-riweuh teuing hirup mah Bu aya tungtungna. Ibu dihina batur, diledek batur, dipitnah batur sebodoh lah. Nah aya eureunna. Engke kecapeun asa tong diladenan. Di mana eureunna? Geus nyeri huntung. Eureun. Aduh, ibu mah tinggal nganjang we lebok tinggal gitu. Asli tah. Budak batur baong berdegong, ibu tong sok milu gidiweuh. Budak batur nu baong nanah ibu nu ganengna. Itu teh budak batur boga indung boga bapak dihina ku ibu sarua indung bapana nyerieun hate. Tak ayeuna budak ibu jaga ulah seperti budak si itu, ulah ngomongkeun nu batur pangjagakeun anu urang, ulah aya nu batur cekas nu urang teu dijaga, akhirna budak batur cager, budak urang leuwih edan. Kumaha ceuk itu lebok. Jelema mah aya tungtungna tah. Bisi boga salaki galak kuprat kepret tujang tajong, aya tungtungna engke. Di mana tungtungna? Geus lempang kieu tah. Tinggal bikin bujur ibu, mangga jejek. Mah teu anjir leweh. Matak jelema mah asli mun deuk doraka jug, deuk nyieun dosa pek tong dicarek Bapak. Engke ge bakal aya nu ngeureunkeun saha kakawasaan Allah. Da moal aya jelema nu saumur-umur kikituan hirup teh, engke ge bakal dieureunkeun. Matak ibu dihina, diledek, dicaci, dimaki, tenang tong hayang ngalawan, engke ge eureun. Tuh tempo buah buruk, nu buruk tong dipetik, nu buruk tong diala, nu buruk tong ditaekan, kacape-cape, nu buruk mah engke ge rag-rag sorangan. Ibu dihina, diledek, dicaci, dimaki, engke ge eureun. Dunya tempat nepang reureuhan. Kahartos ya. Alhamdulillah. Kadua, jelema nu bersih hate bakal ngeunteung Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Gera baca ku anjeun dua ayat anu berbeda, hiji ayat Allah nu tertulis, dua ayat Allah nu tercipta. Nu tertulis Quran ngaranna, nu tercipta alam dunia disebutna. Gera baca awak ibu jeung doma, kadang-kadang asa luhur kene derajat doma. Asli ya. Sok doma lapar kencarkeun paling nyokot daun sampe. Pan manusia lapar tuluy ngencar mah lain daunna wungkul, daunna didudut, beutina dirabut, jerona dihakan, kulitna digoreng, pagerna dilek-lek, nu bogana dikadek. Bener? Ulaika kal an'am balduhum adol, jelema nu ngagugah hawa nafsu leuwih atah adol tibatan sato. Kali-kali ibu teu ngusapan hayam, eta hayam. Naon tina hayam nu teu manfaat? Buluna jadi kok, dagingna sumber gizi, nogna sumber vitamin, tikotokna eukeur aduk, tulangna apaan ieu kaum seblak. Eta hayam manfaat kabeh. Coba sagelis-gelisna ibu enjing-enjing nog, jug teunan di warung batur. Moal teh di baledog. Ti kotok hayam di karungan 15.000 sakarungna, pake ngaduk kana bawang pudeg-deg ngabeukahan, nepi ka hade. Coba engke mah gumunukeun nu ibu. Pake ngaduk bawang garing. Matak lamun manusia tanpa iman, tanpa Islam, tanpa hati nu alus, urang teh rag-rag darajat leuwih ti sato. Bener. Tuh kali-kali mah ibu lalajuan hileud. Jelema sieun ku hileud, tapi hileud napal 40 poe 40 peuting, muntal dirina, nolol jangjang ngaranna jadi kukupu, jelema ngewa kana hileud tapi resep kana kukupu. Cing hirup teh kudu aya berubah atuh, ulah jiga orai. Ganti kulit ai orai mah pan ganti kulitna ngan ngaran anger orai. Kunaon pangajian urang batur geuleuh, batur cua, batur ngewa, punten pangaosan urang mah karek ganti tiung, ganti baju, ganti majelis, ganti penceramah, ganti tempat, ganti sagala-galana, tapi hate teu ganti-ganti. Nu rungsing anger, nu kieu we kasalaki anger, nu hohoak anger, nu teu akur jeung dulur anger, nu pasi ajeung tetangga anger, aing ngaji anger, ngaji nu mana nu keur dipigawe. Well, sadil atuh dah. Beri kasalindiran dah. Pan pengajian mah unggal malam Jumaah ngaos. Aya ustad itu, aya ustad dia brong bring ka ditu ka dieu. Kos nu heueuh bener. Lain urang tuh si itu tuh. . Hate ganti teu.
Sugan tina kieu ka salaki jadi tara. Ieu mah angere geus balik ngaji teh dibere 50 nahi kana nahi. Tengah hargaan ke sang salaki. Dibere 1 juta kakara hayu sono. Geuleuh aing mah kawewe kitu patut ada. Dibere 50 jeding-jeding nahi kana nahi. 1 juta hayu sono. 1 juta. Sarungna 6:30 keur dicekelan. Buru. Pedah 1 juta. Coba mere 50. Papelengkingan bapana kursi. Aya nyamperkeun eueuh kalah kanolol molor di dinya jeung tumila. Kumaha lamun boga anak bilatung. Nah ibu teh sieun lamun kikian wae ka salaki engke maot hese nilep. Pan maot mah kieu ku sababloba kieu ka salaki ngecepret tuh sia teh mah. Untun lebih pinter mere 5.000 juk nilep sorangan. Teleumaneun jeung tapakuraneun. Bapak oge di sarua. Geus boga pamajikan tong sok tuang teh engka nu sejen. Tempo we nu urang dek goreng paduli. Har aya naon kitu. Lamun bapak teu eureun geus boga pamajikan tapi tumpat tepok anu sejen. Nah teu sieun engke tungtung hirup maot ngaranna hese peureum. Panu maot mah innalillahi pan peureum sia teh kieu sabeulah. Asongan nu geulis jeung kieu sorangan. Cicing tong dipercaya dongeng wadul eta mah. Ngan hirup teh alam ge ngaharewos. Tah batu maruk lain ngaharewos batu. Sateas-teasna batu masih kena bisa diciptakeun jadi semen. Tapi teasna hate manusia hampura lamun geus boga penyakit hate hese beresna. Bener Ibu? Mun geus ngukut dendam rujit teh ka batur teh, cua we ka batur teh. Mana nu disebut hamba Allah teh? Hamba Allah mah geus eueuh sifat rujit, geus teu hayang nyalahkeun batur, geus teu hayang nempok ka gorengan batur, geus teu hayang ngadenge kana kasalahan batur. Sabab nu disebut hamba Allah neuleuman kana dirina urang ge leuwih apal saha urang sanyana. Ibu lebih apal kana kagoreng patutan diri ibu, kuring ge leuwih apal kana kagoreng patutan diri kuring. Matak jelema pek we diomean ku dirina masing-masing daripada diomean ku batur kasigeng, mending diri hayang ngomean diri sorangan. Bener? Geuleuh atuh da. Sadia. Tuh toong sawah. Di dieu mah pan usum nyawah melak pare. Nu dipelak pare tapi jukut milu hirup. Dina sawah aya tutut. Sakotak eta sawah ku tutut mah kaubek. Pan teh aya jelema nu jiga tutut. Cara ngomong lunguh ujug-ujug pelenung. Bapak ini jejak gawir kurumui belut. Pan aya teh sifat jelema nu jiga belut, loba janji eueuh bukti, loba waos nyorosos tanpa buktos, belut si kehead teh tah. Ngeuna keprok saurang euy. Nah ada orang ngomongkeun belut. Belut gawir. Hese ditewakna jeung hese dicekelanana. Loba janji eueuh bukti, loba waos nyorosos tanpa buktos. Heuh belut gawir, urang mah keur ngomongkeun belut gawir. Saha eta belut gawir lamun dilalaki nu loba ngarayu gomal. Cek teh tajung kami sakit. Belut gawir. Budak awewe gampang deui perasaan. Iya. Ke puskesmas ya, makasih ya kamu perhatian sama aku. Coba nu geus kolot kieu tah ieu korbana tah. Pan geus kolot mah jatuh teh tajung boro-boro kamu sakit, kalau kanolol atuh eta batu eta cokor, maka jeung ulah ilu sagala. Belut gawir. Mama motor beberek-bekan bari mogok dorong kuduaan. Aduh nyebutna iindiaan. Coba nu geus kolot kieu dibonceng ke motor butut ngagajel ngaritakeun jejak motor ganti cek aing oge atuh. Ngarepotkeun pisan. Ini apel aana hateu ngarokok ceceh tinggalin wios ceceh abi heula. Coba geus karolot kieu Mang. Ana hateu ngarokok, oh nya tetep kudu eureun bisi TBC. Nepi ka kamuflase hirup miningan banget ku saweuy. Guguru tuh ti sawah aya tutut, aya belut, kadang-kadang aya eceng, kadang-kadang aya jukut. Padahal nu dipelak adalah pare, tapi naha jukut milu hirup. Kahartos. Dina pare ge dua rupa, aya nu bener menu tungkul, tah anu teu bener mah jucung. Sok ku Bapak tampo.
Matak jelema lebih luhur elmuna, lebih rengkuh dina hirupna, batur lebih dihargaan batan dirina. Budak satepak wae bakal dihargaan. Nah, juk budak cenah gelut 5 menit, 1 menit pakaleng-kaleng. Coba inung jeung bapana. Gelut sapoe 7 poe hese ditanya. Mah ngajedog di dinya. Budak mah gelut jeung budak tatangga 5 menit sak detik pakaleng-kaleng. Coba inung bapana. Bapana keluar inungna ka jero. Nolo sia. Nepi ka araraneh aing mah. Heeh nya. Tuh, awak itu teh awak ibu teh bongkar graso. Rambut, halis, kumis, janggot, bulu dada bongkar. Allah teh miara ka awak bapak teh rambut manjangan pan halis mah teu manjangan. Dalam urang dieu paranyang halis teh sudi urang ceramah. Mau teu pas kieu teh iret amit-amit aing mah. Huntu tulang dina jero leungeun aya tulang mana nu manjangan? Tulang leungeun. Nah huntu tina tulang teu manjangan. Teu kabayang ibu paranyang huntu. Panganten anyar mau teu beak atuh jeung beungeut-beungeut kagegel wae. Jadi Allah Maha Sampurna nyiptakeun manusia ge kalayan sampurna, tah sampurnana manusia lamun hirupna geus jeung Gusti Allah. Kunaon ibu jadi randang orang-orang budak jadi korban cerai terjadi? Tong nuding Allah. Cerai heueuh, budak korban, Allah dituding. Lain Allah nu salah, ibu nu goreng adat. Nepi ka ngamak ka salaki lak dasar, lamun salaki keur usaha kakara jiga ngamanja. Mun salaki ngajedog si bagong. Untung salakina pinter, naon mana nyebut bagong, berarti sampai penting aing hees jeung bikangna. Kumaha ceuk anak, mamah bagong, bapak bagong, ari abdi ya anak begujang. Rag-rag talak cerai heueuh nu dituding Allah, ibu nu salah. Coba lamun hirup jeung Allah, ala bidzikrillahi tatmainul qulub, hate bakal jongjon lamun salawasna nyantel ngait jeung pangeran. Amak ka salaki, tong coba-coba ngaluarkeun kata-kata kasar, ngewa awewe. Dorengekeun tah. Tenang, Pak, tenang lah. Urang carekan darengekeun tah. Ulah pernah keluar kata-kata kotor, ulah pernah keluar kata-kata kasar. Matak naon lamun wirid. Amak kasalaki wiridan tagogeun beungeut ibu kana beungeut salaki subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah. Amak kene bari cekek Yasin. Pan salaki teh tibatan amak mah ngadon maca ayat kursi, gerak keluar. Nah, dianggap jurig cai asuh. Gebrok duit 2 juta, tinggal tangkep, sodaqallahul adzim. Duit menang, rumah tangga anger, budak teu korban. Itulah fungsi manusia nu hirupna bareng jeung Gusti. Heuh nya. Katilu jelema nu bersih hate mah bakal bisa ngajen. Bakal bisa ngajen batur. Baong bedegong batur diajen ku baongna, salah batur diajen ku salahna. Setiap manusia boga proses katangtuan. Teu mungkin jelema bener ti orok nepi ka dewasa, tina dewasa nepi ka kolot. Teu mungkin, pasti jelema bener teh ngalaman hirup salah heula. Tuh Pak Kades ge meunang, guru nama tinu keok teh. Jug tanyakeun. Kunaon Pak Kades meunang? Apan guguruna tinu eleh. Kunaon si eta eleh jadi kades? Oh, tara datang lamun ka pangaosan. Oh, tara hadir mun diulem. Oh, kanu maot tara sumping. Oh, nu sangsara diarantep. Oh, tah akhirna Pak Kades berpikir, berarti aing lamun hayang menang jeung warga kudu deket, nu sangsara layeutan, pemuda deketan, anu ngalahirkeun pangmawakeun ka rumah sakit. Cek warga teh hade euy si Kades, tuhnya meunangna jadi Kades teh guruna mun eleh, matak sanggeus meunang kudu nepungan nu eleh, nuhun. Daek teh Kades nganuhunkeun kana eleh, ngan moal teh ditonyok. Da asa mah panas. Ibu bisa balik rumah tangga, guru nama nu pasea. Gur geureuy batur teh pasea wae. Kumaha ceuk ibu? Pak, urang mah ulah pasea kot ganeng jiga si itu. Heueuh mah urang mah ulah pasea ganeng, ngan anehnya pasea wae teh loba anak. Kumaha ceuk ibu? Heuh ngan anakna rasem beungeut. Kumaha ceuk bapak? Nyieunna meureun mah bari baeud. Atuh kumaha mah? Urang mah urang bari seserian yuk. Matak ieu hasilna teh. Jadi orang bisa alus teh guguruna mah tinu salah. Boro-boro mati nu salah. Anjing sekalipun keur jelema anu alus hate bakal jadi guru. Anjing kira ge mata kuring mah diajar guguru ka anjing. Panggih jeung anjing punten we cinta pun guru. Sadesa nyebut nu gelo. Gelo cenah gerhana teh. Nah cinta nyebut gelo.
maknya guruna anjing paduli teuing. Paloba mana urang kudu guguru ka anjing taong we dina kitabul gumarom jilid kahiji hadisna nomor kahiji babna bab toharoh. Lamun bapak dilamot ku bibir anjing ku letah anjing kumbah ku 7 kali make taneuh tabawa kana ilmu hirup najisna baham anjing masih kana bisa dikumbah ku 7 kali kalau make taneuh tapi najisna baham manusia mun geus nganyerikeun hate batur leungeun paantal awak padeukeut hate rujak saumur-umur cai mana nu bisa nyeuseuk kana kanyerian batur. Weh matak ulah coba-coba ngomongkeun jelema salah bisi karunya hatena nyerieun hatena inung bapak nyurucut cai panona ibu boga budak anu bakal leuwih edan tibatan si itu. Berarti teh kalakuan maranehanana bener sanajis-najisna anjing masih kena bisa dikumbah ku 7 kali make taneuh najis bibirna jelema Pak mun geus nyerikeun hate batur leungeun menta hampura awak padeukeut hampura ka nyeri mah moal bisa eueuh nepi ka kiamat kita hartos ibu ari ibu ngahina batur dosa teu ngomongkeun batur dosa baeud ka salaki dosa iraha bade riren eta ilmu geus nyarampak tinggal eureuna cik urang mah ieu mah ngomongkeun batur dosa nyarekan salaki dosa pas ditanya ieu deuk eureun teu hayang eureun deuk tuluy aing mah si eta mah riweuh bakal bisa silih ajena atuh dina agama sarua Pak pek geura silih ajenan aya NU aya Persis aya Muhammadiyah aya Jamaah Tabligh wibawa negara aya di TNI aya di polisi wibawa agama aya di tokoh agama matak lamun ustad jeung ustad pasea ragrag derajat agama harita keneh leres ya teh mun polisi jeung TNI pasea ragrag derajat negara teh boro-boro mah melaan warga boro-boro melaan rakyat melaan diri nage geuning teu mampu matak polisi jeung TNI mah kudu berkesinambungan aya babinmas jeung babinsa babarengan matak tugas nage beda polisi jeung TNI mah polisi tugasnya nembak penjahat angkat tangan sieun pan penjahat ku polisi coba lamun polisi kieu angkat tangan komo lamun polisi tewak aing mah mun boga polisi kitu teh sudi dierok itu matak polisi mah weweg-daweg nah boga perjanjian ngaranna catur prasetya Bapak TNI weweg-daweg ti Kutawaringin soreang jalak harupat didudag ka dieu wih jam 10 datang ka ditu jam 12 peuting ini teh subuh ka dieu weweg-daweg gede sorana nah apan wibawa negara teh aya di TNI talamun ustad ulah coba-coba jiga TNI ditewak TNI kajajaden eta kieu we urang mah talamun ngabejaan ya ka neng munduk boga salaki entong ka polisi entong ka TNI mending ka ustad sabab ustad mah bijaksana umi tos nyangu teu acan abi wios urang puasa we ustad mah bijaksana matak begung teh awakna teh beda jeung TNI geura nyangu siap 86 tuh komo polisi mah nyangu acan prit ditilang geura talamun hayang neangan salaki nu bijaksana ustad moal aya ustad mah tara ngamek ka pamajikan teh waduh cenah saha nu nyebut waduh ujung waduh cenah nah ari ibu ngalawan tuh matak polisi mah tugas lagi nyiapkeun bendera waduh sok kamera putih rok 2 poe di puskesmas teh da ieu pan beunang lamun TNI tugasna ngalaporkeun lapor upacara peringatan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke 90 tahun siap laksanakan jawab ku kades laksanakan kudu hohoak wibawa negara kabayang teu lamun kitu ku lebe pan lebe mah ti pasantren kudu lentong engke lebe mah bagian panungtung di mana tugasna ngadoa talamun ngadoa ulah ku TNI ulah ku polisi bisi karakterna bijil manya aya doa ya Allah dikepret atuh ku malaikat ngadoa mah bagian ustad matak ustad mah ditungtung al-fatihah berarti kades butuh doa ti ustad TNI butuh doa ti ustad polisi ge butuh doa ti ustad matak tos jaran tenteh tong sok mopohokeun ustad
Tak sok mesti dia ustad, kades ayam meureun gitu atuh. Nah, apan sararea ge butuh ku doa ustad. Bener tuh Bu? Atuh kunaon di Indonesia loba pisan perbedaan? Wajar. Nah, mah jeung wajar. Indonesia letak geografisna ge beda, kadaharanna ge beda. Pan di Indonesia mah barang dahar ge ku senok. Di Arab aku tilu ramo meujeut dan di Arab mah nu dicokot korma, di urang malah mendahar ku tilu ramo disuguhkeun angeun kacang lila ku senok. Oh nya ta bid'ah teh teu meunang ku senok teh da eueuh ti nabina maknya Allah ngasupkeun neraka ku senok nya ku senok we dahar jeung angeun ulah ku tilu ramo. Di Arab kumis pondok janggot panjang sunah Rasul heueuh abdi ge sepakat ngantong coba-coba di Talegong. Dari Talegong mah aya nu jadi aya nu henteu. Tuluy ceuk Bapak tong ulemna gerhana bid'ah nah eueuh kumis eueuh janggot teu jadi. Narek kumis eme ditapelkeun. Cing atuh nu kitu-kitu we manu pika ulah jadi perdebatan jeung papasehaan pira kadar kumis jeung janggot. Kahartos. Di Arab ngong adan langsung qomat meujeuh. Nah maka jeung meujeuh di Arab jam 5 geus ngawala di masjid jam 5. Matak teu kudu adan teu kudu pupujian heula. Cobaan di Talegong ngong adan langsung qomat tiluan. Matak di Talegong wayahna kudu hadir orang NU. Akhirna teh pan ngaran pupujian. Aki-aki geuning niupan mik. Beletuk pan eli umat. Muslim cicing lah maka seserian. Ayo orang berjamaah sholat subuh akhirnya setengah genap maghrib dengan pemuda tanu dihanap cegekan teuing eta abah keur eling umat pemuda ngaliwat abah teu eling wah dibaledog tah keun da ku carana mamang ulam ceramah teh hayang anu bari curhat pan beda penceramah ge komo urang mah beda pisan. Di mana ya penceramah kieu atuh goreng-goreng penceramah mah udang badag gamis ngangsar soban ngagaplek teh eta penceramah lamun nolol ajengan kitu teh narangtung mustami wilujeng sumping al mukarrom coba ka urang well kuat eueuh assalamualaikum. Di ditu aya warung palih mana cinta pangaosan kalem macen nana gerhana lagi bakal telat bari ka dewek teh euy. Kuat teu dianggap des aing mah. Ngan untung aya bapak teh nih kade cenah Pak Ustad, kakara oh eta cenah ustad teh. Kitu. Kuat jiga nunjuk anak ucing ka dewek. Nah atuh bet kitu abah we da karesep urang. Kuring osok saban geureuh kanu diudang kanu gamis tara. Nah pek sacarana sacirina tong make jeung pase aku baju. Bener? Cai akuanya lain maksudnya dek nyeun simbol lain dek nginum da cicing urang diajar mikir iya hargana ukur 1.000 perak lamun hayang mahal ibu piceun cai asupan madu bisa jadi 50.000 piceun cai ieu antep botolna ieu asupan madu tina harga 500 perak bisa jadi 50. Berarti jelema tong lalajo cangkangna eusina dong. Kahartos Pak. Nya ieu hargana 500 perak eusina cai. Piceun caina ganti ku madu hargana jadi 50.000. Jadi jelema teh lain cangkangna eusina. Kahartos. Da ieu ge teh ibu di Jarilbab eusina mah teuing. Tuh anu pece capekeun mah tuh ka ibu-ibu nyebut ku aing marek dibeja-beja tah kuat kadenge pisan ibu ditiung buah cang anu ngukul heueuh cenah buah kos useup ngararait wae ngomongna teh sok ieu botol cai 500 perak piceun caina ganti ku madu jadi 50.000. Jadi jelema teh nu nangtukeun harga diri manusia eusina. Ieu cai buka asup laleur dipiceun jeung caina, madu buka asup laleur dipiceun laleurna.
Jadi jelema geus jadi madu mah kareueut jeung amis. Dihina, diledek, dicaci, dimaki. Eueuh pangaruh. Nah, geus apaleun ngaran madu mah dihina moal matak terhina, dipuji moal matak ngapung, Pak. Bener Ibu? Kunaon Ibu dihina batur bet kahina? Dabongan Ibu boga penyakit. Ibu geus dangdar sakerobok make up dipake blas ono ongkoh mani komo geulisna urang teh. Turun tina imah ju koceak teh pemuda. Ya eta bongot. Moal teu kadia sebelegu ku aing dikepret kieu. Nah kunaon Ibu kasihgeung pan heueuh banget. Naon ngahina? Kunaon Ibu ngarasa kahina ku disebut banget, bongan Ibu ngarasa geulis. Piceun sifat rasa geulis. Ya eta banget, pan sia ge gablek banget kitu atuh. Teu kudu riweuh. Pak Kades ngarasa diri jadi pejabat, nalika warga teu ngahargaan bakal amok. Tapi lamun Pak Kades bisa ngaragrageun derajat kadesna, urang teh warga biasa, urang teh jelema biasa, urang teh jelema anu sarupa jeung maneh, tah punten sanajan teh dihargaan ku wargana moal pernah kasihgeung da ieu ge anu hadir di dieu teh teu mungkin nyoblos ka Pak Kades kabeh. Pan kamari Bapak Pak Kades teh nyalon ya. Nyoblos kabeh teh ka Pak Kades. Tuh cirian. Ku abdi dicatatkeun da ieu 10, 30, 40. Tak mau golongan eta mah teu pisan. Cirian des. Tangke bawa ka desa rapatkeun Muslembang. Nu meunang rutilahu khusus nu nyoblos. Anu teu nyoblos coret buru-buru. Ngan hampura da kiblat pamimpin urang mah Siliwangi. Adi Siliwangi teh sili, wangi, seungit. Jadi pamimpin jeung rakyat teh sili seungitan. Nu nyoblos rakyat kuring, nu teu nyoblos ge rakyat kuring. Bodoh boloho gelo na keukeuh kades nu kudu tanggung jawabna. Mata koream baru menjadi kades mending jadi ustad. Teu kaharti jadi kades aduh. Ayo ustad mah pan peletak peletuk ceramah balik kemol dus ongko amplop ongko. Tah lamun Pak Kades mah balik kudu paneuri bisi ieu anggaran kurang deuk ti saha nomokan. Apaan judulna ge mau ngamuk gajah mata pamimpin bagian anak bener pan orang-orang mah rakyat lamun aya mau ngamuk gajah mata urang bubar bikeun cenah gelut jeung mau insyaallah eleh tak kades teh kumaha cek kades teh rada gelo aing kudu gelut jeung mau tak urang mah teu hayang jadi kades ngan abdi mah ngadukung ka Pak Kades tuluykeun Pak Kades ulah mikiran saperiode mun bisa mah 2 nepi ka 3 periode pek. Nah amin na ukur belah dia. Berarti belah dia memarmal jika. Bisi lain ahlina urang teh. Ulah sok panas ku jabatan batur bisi lain nana gerhana jadikeun kades moal teu ngaco. Moal teu ibu-ibu bade naon ka dieu nyieun kakak leneng urang euy. Bapak bade naon sertifikat tanah teu nyaho. Urang ngaos Yasin ieu sasarengan. Bisi lain tugasna. Atuh Pak Kades jadi mau balik entong. Moal payu. Mata kirupa geura cicing dina fungsina masing. Nyata mamah hayang ulum ceramah teh anu bari curhat tah beda. Mamah Dedeh nu kudu diulemna. Dan mamah Dedeh mah ceramahna sambil bercurhat. Mamah dan Aa curhat dong, iya dong. Mah caroga ebi menyeburutnya tuh usaha. Omongkeun ka mamah Dedeh. Mamah ngulum ceramahna hayang nu galak, Habib Bahar, Habib Rizik. Mamah ngulum ceramahna hayang anu pinter Quran jeung hadis, ilmu tafsir nahwu jeung sorof, Ustad Adi Hidayat. Mamah hayang anu lentong, Agim. Ning sorana ge aduh kuat lentong. Saudara-saudara yang budiman, alhamdulillah Aa bisa hadir di Talegong ya. Bagaimana ibu senang berjumpa Aa? Ya, ibu senang tapi Aa yang kurang senang. Nah, ibu geus kolot. Hidup ini harus banyak berzikir. Orang banyak berzikir hatinya akan tenang. Orang kurang cicing tuh ngajak seri. Orang kurang berzikir kurang tenang. Dan orang tidak berzikir tidak akan hidup tenang. Aa sadar ini bukan panggung Aa, tapi ini panggung Aa Nana. Jadi Aa mohon pamit karunya ka panitia kudu ngamplop kaduaan. Sedengkeun ai jatah saurangeun eta ge meureunan. Aa ge mah lentong. Mama ngulum ceramahna hayang nu pinter ilmu sejarah Gus Muapik ti Jawa. Mama hayang nu keur viral jeung tukang enteh Gus Miftah.
Matak urang lamun tukang dagang tara direret sieun kacaletot jiga Gus Miftah. Matak lamun tukang dagang kieu we urang hoream. Mamang ulum ceramana hayang anu bari nyanyi Rhoma Irama. Da Rhoma Irama mah dakwana sambil nyanyi. Heumeunang pek bae asal alus sora mun goreng entong. Pan Rhoma Irama mah dakwana teh bari nyanyi. Tah geuning aya nu dagang anu moal ngareret sieun kacaletot ke dieu. Pan Gus Miftah ge kacaletot 3 menit pira ge rame ceramana sajam kacaletot 1 menit jelema ayeuna neangan anu salahna atuh lain benerna. Saalus-alusna Bapak Kades nyieun program di singeurepan ku jelema nu kotor hate anger moal kapake Pak. Ya des, mata tong hayang kapake ku jelema nu goreng hate des antep we. Kades teu ecreug, kades teu balik sia atuh jadi kades 2 poe bengek tah. Mata kuring ge nurutan Rhoma Irama da teu payu-payu Pak. Kapan Rhoma Irama dakwahna teh sambil bernyanyi. Aya kiborna. Aya nu maena, sok atuh. Urang dek neangan heula ti dieu laguna. Itu nyaho. Kala euy. Da lain penyanyi kala. Lirik lagu. Nah, ririungan itu. Karamat lirik lagu cicing ngetik heula sugana aya sinyal. Keramat. Heuh nya teu nyaho. Oh, keramat teh hayang manusia. Oh. Sok Yi. Sugan bebeunangan ti Kades. Da kamari mah urang di Tasik lagu ieu teh Kades teh mere 200. Kamari di Tasik Singaparna teuing di Telegong mah asal aya hate kieu. Tak kitu bobotohan. Engke pegat bere rokok sabungkus. Bener. Genah pemuda dina kerja sama jeung urang. Oh, Pak Kades di batur mah RT, RW, BPD. Pokona mah teu batur mah kana rompak teu betul. Hai manusia, tak kitu we nadana tong luhur-luhur teuing. Terus kuliah aya dede ti ditu ka dieu bade ka saha? Bade ka abdi. Oh. Aya nu miwarang. Pada dia bikin kabarak militer. Soal. Aduh, nuhun. Mun kabeh kieu udah teh. Si eta mah da pemuda ti handap habeun ngabobotohan mereh henteu ieu. Aya bonteng. Serius. Kala dek neangan dek. Oh aya dek. Aing mah. Kala eureun heula. Iya tukang kurupuk geus aya deui. Ya tuh orang Banyaran pasti orang tukang kurupuk tuh. Nutur. Bener. Karena motor ka dieu. Mana motor? Oke, balik barengnya. Bisi keung di jalan. Unggal aya abdi dagang we. Teuing ngepen teuing hayang dibeulian. Agan syukur Kang sing sehat. Rhoma Irama mah dakwana teh ku nyanyi. Menang pek. Da anu teu meunang mah pahili. Ibu resepkeun dangdut pek, ngalamun adan jiga dangdut dicekek. Manya aya adan jiga dangdutan, hayalah sholat. Geus kacau Pak. Moal teh di masjid, moal teh di gemok, moal teh sudi dianaran kuno gelo gitu. Urang Sunda boga sawer panganten. Bul kukus menyan kamanggung nyambuang ka awang-awang nyambuang ka awang
kabatara nedasuka RT song kudu nama kabatari neda sugi ruun turun jati rahayu di dia bibi teh bibi abdi bi sing sehat bibi abdi pokoknya nomor duit langsung di aku dulur. Nah, ada si eta ngaku dulur ke orang kita barang beri baik. Orang Sunda boga sawer panganten menang ngan ulah Fatihah diasupkeun sawer pi omongan. Mata hakikat hirup bangsa urang moal bisa sarupa jeung urang Arab. Di Arab tarawih nepi jam 3 subuh jelema daek nu dibaca Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, An-Naba nepi ka 30 juz sapeting tamat. Cobaan di Talegong pingpin ku hafid Quran tarawih nepi ka subuh RT nu pangheulana ngamuk. Moal teu mantau anjir cenah. Wat lila teuing kieu. Kareke imam iya kana abudu amin. Hayang geura balik. Lalu jeger bari make tato, aduh si eta ngimaman taraweh. Nu dibaca Al-Ikhlas we haben. Rakaat kagenep meureun hayang Anas ngan poho deui, pan ngahoak ka tukang wios kul deui. Jeger nu ngahoakna atuh nu tukang puguh lieureun. Lajeng we cenah. Nah, da eta taraweh jam 8 anggeus kuat pada ngagabruk teu sangka cenah maneh beungeut buraung. Tapi ngimaman taraweh mah kapake. Tadi urang mah jadi nu kapake teh nu tereh. Bener. Di Arab ceramah nerangkeun surga jeung neraka jelema sieun. Coba di urang nerangkeun surga neraka, mantau. Mataknya kuring nyieun metode ceramah seperti kieu minimal ulah eleh ku dangdut. Ibu lalajo dangdut ti jam 10 nepi ke jam 5 kuat nagong diajak balik ku salaki. Hayo balik ceceng rame keneh. Ta minimal dada pengajian teh aya kesan betah atuh. Ya Bu. Tuh. Ieu teh lain desa ieu wungkul nu datang teh geuning. Di mana ya golongan ieu di mana? Di mana? Tuh, berarti lain orang dia nya. Oh tuh, belah dia di mana? Tuh, kunaon ibu datang ka dieu deuk naon? Panu ngayakeun pengajian ke urang dieu, milu udunan teu. Kelari eta pemuda nu dihanap ti marana. Maka wangi lain urang dieu deh. La ilaha illallah. Paingan ngabobotan des uyuhan kades ngagugu deh. Lain warga geng des itu teh. Nah ari marane teh. Bieu merek 150. Menang pek bae teh teuing da itu mah hanya sebatas metode angka 10 dihitung ku ibu 5 tambah 5 10 genep tambah 4 7 tambah 3 8 tambah 1 8 tambah 2 kunaon urang make jeung kudu pasti aku cara geuning hasil mah sarua 10. Kunaon urang make jeung berbeda cara tapi hasil mah anu sarupa. Nana gerhana Islam itu Islam, ieu Islam urang mah enggeus we cicing dina islaman silih salamatan ku bibirna, ku kalakuanana jeung ku hatena. Tong sok nuding batur salah bisa jadi nu katempo cantang tuh. Ieu ge ibu ya nu katempo ku kuring mah aduh saroleh. Meureun. Aya di dia mah kacariri saroleh digaramis ditariung di imahna we. Moal teu salah kitu mere duit teh moal teu nyerenteng bari eueuh nu bisa ngahalangan. Ngan kahirupan manusia mah titik akhirna barokah hirup. Mun bapa hayang barokah, ilmu barokah, umur barokah, agama barokah, segala rupa barokah. Salat barokah. Lamun salat bisa dibawa kana barokah bakal katempo. Pandina salat teh aya 4 hiji syariatna, 2 torekatna, 3 hakikatna, 4 ma'rifatna. Salat secara syariat awakna. Salat secara syariat awakna. Salat secara torekat hatena. Salat secara hakikat rasana. Salat secara ma'rifat jiwana. Cicing. Urang engke urang bawa salat urang geus nepi ka mana? Salat syariat awakna sarua jeung batur sarua syarat jeung rukun salat kitu sama ruku sujud bacaan sama syariatna salat ku awakna bawa kana salat secara tarekat
hatena milu salat. Lamun jelema hatena geus milu salat, teu mungkin ngahina batur, teu mungkin ngaledek batur, teu mungkin nuding batur, teu mungkin ngarageun darajat batur. Naha jelema salat jeung hatena mun urang ngahina batur-batur nyeri, urang ge dihina batur sarua nyeri. Matak jelema nu sok salat tara pernah hayang ngahina batur lantaran rumasa nyeri nalika urang dihina batur. Bener. Ayeuna rasa batur rasa urang, nyeri batur nyeri urang, bingung batur bingung urang. Matak jelema nu sok salat bakal peduli ka sasama dina hirup. Naha teu nyangu, teu boga beas, tuh cokot setengah karung. Naha teu sakola, teu gaduh biaya, ieu ti emang aya. Naha teu ditiung, teu gaduh, tuh nalomari emak canak bilih peryogi. Eta teh secara jiwana milu dina ibadah salat. Salat urang nepi ka dinya. Jauh keneh. Jauh keneh. Lamun jelema pinter ngaledek keneh jelema bodoh artina can pinter. Lamun jelema bener ngewa keneh kanu salah artina can bener. Cicing rada hese. Lamun jelema pinter ngewa keneh kanu bodoh artina can pinter. Lamun jelema daek ngewa keneh kanu kedul artina can daek. Lamun jelema alus rujit keneh kanu goreng artina can alus. Dasar bab nu ngaran pinter mah keur ngoncoran jelema bodoh. Urang pinter tapi ngewa kanu bodoh berarti nafsu anu bijil kahartos. Jadi lamun urang pinter tong sok ngahina kanu bodoh. Pan pinter mah keur ngoncoran jelema bodoh lain keur ngaledek nu bodoh. Aduh. Jelema daek pangaosan ulah sok ngahina ka jelema nu kedul berarti urang teh can daek. Da jelema nu daek mah justru ngajak ka jelema nu cikan. Ari ibu ngajak pangaosan kanu osok kanu tara. Kanu osok, nah anu tara-tara disamper. Tuh suudon. Ibu ngajak ke pangaosan kanu osok kanu tara. Cek ibu kanu osok. Mikir nu osok mah teu kudu diajak, da osok. Justru ibu osok batur tara. Tah nu osok mah kudu nanti ngajak kanu tara. Pertanyaan, nah anu tara-tara disamper? Da tara, tuh suudon. Diajak acan nyebutkan gitu ngeus jadi dorah kate aya di urang. Aduh, tak eta mah pembelaan eta mah. Barokah salat teh nepi ka dinya. Barokah puasa, barokah na lemur, tah barokah na lemur repeh rapih runtut raut sauyunan kacai jadi saleuwi kadarat jadi saloga. Ngan lamun bapa dek ngukur tentang kabarokah nirup, ukur ku 4 rupa. Hiji, ibadah teh ditarima ku Allah Ta'ala teh cirina ibadah nu ditampa, cirina ibadah anu mabrur, cirina ibadah nu barokah. Lamun anak geus alus ka inung bapana, mun pamajikan geus alus ka salakina, mun dulur geus alus jeung dulurna, mun murid geus hade ka guruna. Talar. Mun anak alus ka indung bapana, mun pamajikan alus ka salakina, mun dulur hade jeung dulurna, mun murid geus hade ka tah barokah hirup mah terjadi. Goreng patut ka inung, goreng patut ka bapa, nyurucud cai panon inung ngasing ragrag kana pipina sanajan sakeclak cai mata inung murag kana pipina. Punten salat ditolak, zakat ditolak, ibadah ditolak, teu ditarima, dipintel-pintel ku malaikat ladang ibadah, dibabetkeun kana beungeut urang. Lebok pangeran teu narima kana ibadah maneh. Kunaon make jeung teu narima? Aya inung nyurucud cai panon ku bibir jeung kalakuan maneh. Matak ternyata pintu gerbangna ibadah urang ditarima aya di dunya. Saha inung? Tuh, matak sing harade keneng kakolot. Ulah ayeuna sing hade teh. Matak kuring minta doa tara ka batur, kakolot. Tadi ge Pak cing teh doakeun rek ka mana cenah maneh? Ka lemur Mang Kosim cing teh Pak. Rek naon? Pengajian di mana? Talegong. Oh rek pengajian nya. Ku Abah cenah didoakeun sing hasil. Tuh, tempo lah. Ieu teh doa kolot tukang son ngajentul urang pangalengan teh tadi teu hasil datara minta doa ka kolot leos-leos we eta mah. Abdi mah bebe jauh lah ka kolot sing rek talegong heuh didoakeun sing hasil tuh. Malahan mah ieu ongko dus ongko engke teh. Teh dus teh doa inung jeung bapa urang. Tah lamun ayeuna teu meunang dus lain doa bapa urang teu diijabah, urang dieu kurang persiapan. Well, tuh, cing teh Abah, hoyong dikintu naon ku abdi, montong cenah geus peuting. Maneh teh Indomaret tutup, Alfamart tutup, cing teh abdi hoyong ngirim ka Abah. Oh, lamun hayang ngirim cenah sadiberena ku nu ngulem.
Cing teh arek cau, wah di ditu mah cau talegong mah galedek. Tapunten nu merek ketetet leutik tong diasupkeun. Nah, geus ngomong urang nu gede minimal ieu teh. Ari ieu naon? Rek dibahankeun deui. Cing teh arek bugis, komo we, bugis lagi warna hidung, da dijieuna tina ketan hidung, da urang talegong mah ketan, pandi urang mah geus eueuh nu ketan. Cing teh bah insyaallah. Cek abdi teh matak lamun eueuh picecapekeun teh. Moal teu ditanya ongkoh ti talegong tapi eueuh bugis rek kumaha urang ngomong. Aya abdi mah da jelema pintar deuk ngomong Pak hampura diolog ge teu marere deuk kitu. Heulakeun indung jeung bapa naha salat urang ditolak ibadah urang ditolak lamun urang goreng patut ka indung bapa matak cek bahasa Quran birrul walidain sing harade ka kolot. Ibu baheula keur leutik minta duit ka kolot teu mere kunaon ku teu boga ayeuna ibu geus kolot boga duit anterkeun duit ibu ka kolot ibu ceurik kunaon ceurik kolotna geus eueuh ruku padung rap ku lemah katuruban taneuh beureum kajeun ngoceak maratan jagat ngajerit maratan langit ukur tutunggul anu ngajetul baheula mah ibu gering aya nu ngusapan ibu susah aya nu nangkep coba ayeuna ibu susah jeung gering ka mana kolot anu geus eueuh hayang tepung poe ayeuna keneh kolot nagog hareupeun urang tapi geus moal bisa matak bagja lamun inung bapak masih kena araya sugemakeun ti ayeuna tanya ka hayangna naon karesepna jamin ku anakna anak ngajamin kolotna maka Allah ngajamin anakna hiji tah dua pamajikan alus ka ieu mah bakal kasiniran urang merek minta rekomendasi ti pemuda bahas tong siap lah sing karyatnya sabab abdi rek bebaledugan sing karyat. Aduh si eta aya kana nyeceleh pamajikan sing tarik tawayahna lamun aya istrina engke di imah bang naon tadi ngomong naon tuh itu tuh bener ge pamajikanna bakal naon tadi ustad kuat dibobotan di tita sia teuing moal tuh poho moh pamajikan sing alus ka salaki. Nah, lamun mah cek Nabi teh kami ditita, lamun mah umat manusia ditita sujud kasalian ti Allah, maka salaki adalah orang pertama nu kudu disujudan ku ibu. Ngan ku sabab teu meunang urang sujud kasalian ti Allah, maka lamun judul lagi lamun mah bisa pek sujud teh ka salaki. Salaki datang ti panyabaan ti sawah ti mana? Rengkuh ibu, dengekeun yo. Cicing tenang. Aa geuning sumping, ieu teh ngeluk. Lain kieu wae nagog wae teh. Rengkuh. Cekelan leungeunna suntangan. Kalah cecengiran sia teh mah. Cicing. Ngesuntangan. Cokot hihit geber-geber hareudangeun. Cokot cai anu tiis ka dapurkeun bae tong make gula bikeun ka salaki bari pupuntenan ngomong sing hade punten bapana cai teh cai we teh gula-gula acan suruput ku salaki diinum ka tempat jiga nu amis ternyata nu amis teh lain gula naon atuh budi ibu ka salaki kajeun teh manis nu dibikeun ibu ngecebrek we hayang nyeblok angkat ka zaman bapa bade ka zaman ta ieu anuk ieu odol ieu sabun ulah nepi ka salaki deuk mandi kokot tetengan neangan sabun dicook ku budak atuh sikat digegel ucing deuk mandi teh kalah kajangar hayang nonyok kana temok sadiakeun anuk jeung sabunna ku ibu beres mandi papageun ku ibu ieu sarung ieu koko ieu kopiah kebutkeun sajadah mangga bapak gerana tepan dekul salaki salat ibu kuliwat ka hareup beres salat nyuuh nalahunan salaki pok ngomong akang teh puputon kemang kedaton buah kolbu cengceman jiwa hormateun abdi damaeun abdi ti bareto nepi ka ayeuna rumasa nu ngaran pamajikan can bisa nyugemakeun nu jadi salaki hapunten aa ieu ceramah jero teuing sing paraneleng ieu ka urang da si itu tuh cenah usulanana lawan ku ibu sok lawan hom urang eudeuh kikituan ku ustad kanu jadi salaki ngan salakina nu kudu kumaha heula atuh nah jadi teu geunah cicing ari pamajikan diteta geulis ai liptik dicokelan ku bilik ari ongkoh titah diwedak anu dibikeun sarang sang kawung kuat jiga nu melakna atuh
Lalaki langit lanang jagat kudu tanggung jawab ke pemajikan. Lamun hayang pemajikan kitu kanu jadi salaki, lalaki tembong ke tanggung jawab. Hayang gelis dangdanan, hayang nurut contohan, hayang jongjon rasikoan. Kunaon jadi ungek-ungekan. Tadi mah tuh tempo. Mah gera nyangu yeuh beasna, mah gera masak tapasakeunana, mah dangdan tah alatna, mah balanya yeuh cecehna, raos ibu. Kadenge. Tuh cenah. Heueuh lamun seuseut ekonomi entong loba nungtut pamajikan kudu nepi ka Z. Sadar diri lah. Keprok ibu-ibu asa dipemenangkeun euy. Ngan yakin bubar ti dieu kadenge tadi cek ustadana. Ngan cek salakina nu hiji atuh nu pertama ngomong naon ustadana, wah aku mah aing we. Ngadon gelut bubar pengajian. Pamajikan kudu alus ka salaki. Idza amartaha atau atka awewe nu alus mah hayang ditarima ibadah salat jeung sagala rupana hiji patuh ka salaki. Mah nuju naon di kamar tunuh bapana wios bapa miwarang ninyuhkeun kopi gawat buringas keur tunuh gawat buringas mangga bapak mangga keur tunuh dititah ngadak-ngadak buringas kunaon buringas sadar diri sawarga dibukakeun ketika pemajikan nurut tumut kanu jadi salakin ieu mah da atuh keur buringas dititah ngadak-ngadak tunuh mah keur naon di kamar nya molor atuh aya kieu mah teu cara siang ngebecos we kana TV lain pang ninyuhkeun kopi kokod apa majikan didinya aya aja nu kitu ayo ngomongkeun batur jadi dosa nyeureun pemajikanana acan berarti lalajo batur wah dosa pamajikan hade ka salaki telu dulur akur jeung syarat ibadah ditarima teh ibu lamun dulur geus aku tong coba-coba indung maot bapa maot anak ngariung marbutkeun warisan moal aya jelema beunghar ku warisan moal aya asli ieu moal aya jelema beunghar ku marbutkeun warisan komo adi jeung lanceuk nepi ka teu akur ku marbutkeun harta keur naon harta diperbutkeun bari maot ditinggalkeun gedong sigrong mobil mewah sawalega anger ibu maot mah boeh warna bodas Pak sanyaahnya anak ibu ka salaki teu hayang make jeung milu dikubur sugan urang di mah aya lamun salaki maot bape ari abdi bade jeung saha teu aya sasaha di dunya teh iwal bapa ngiring we cek lebe teu meunang istighfar cek pemuda eta ulah nah da urang menolol dijejak ku aing mah jug deuk init mah geblus ka jero kubur ruang ku sararea tulung gerabanungan ku para pemuda di dieu anu hayang milu ka salakina tungguan geus natus buuk di beureman deui rok dipondokan deui tiap aya lalaki om check in om arah geuleuh dulur akur jeung dulur pamajikan alus ka salaki anak hadeka indung murid alus ka di dieu aya pangaosan rutin saha nu mere ilmu ka ibu ustad setempat Pak matak nu jauh mah tong pati dihargaan tah hargaan mah ustad nu deukeut har nana gerhana jelema jauh tong pati dihargaan tah hargaan mah nu deukeut nah atuh nana gerhana debet datang ka dieu diulem jeung dibayar ustad setempat mah hampura nu ikhlas tibatan sasaha ibu maot dikurebkeun ku ustad nu deukeut ibu gering didoakeun ku nu deukeut coba ibu gering bebeja ka urang moal datang deuk naon sajauh-jauh nya mata hargaan mah ustad nu deukeut ulah coba-coba ngagogoreng ustad nu deukeut ieu atuh cing teh ibu saha nu ngaosna ustad kukut we kuat nganggap anak eme ka ustad geus moal barokah ta ilmu teh ngaledek kitu aya dua nu sok dihina ku ibu hiji ustad dua hancip sok hancip aduh tentara durakeut ti indung sok ngaku sok tong sok kitu hancip teh kepanjang tanganan dari TNI polisi lamun polisi dihormat lamun TNI dihormat hancip ge kudu dihormat nah kepanjang tanganan dari TNI dan polisi ngan di tingkat RT
Yang nyebut tentara itu inung. Murid alus ka guru wakiru man tata alam. Ibu hayang ditarima ibadah ibu ku Allah. Cicingna opat perkara sing hade ka inung bapak, sing hade ka salaki, sing akur jeung dulur, mun urang boga guru sing hade ka guru. Ngeusan. Terus. Aya ieu teh di aya nu umur 80 tahun ka ditu. 80. Mana? Jompo maksudna 80. Aya. Teteh wakilna sok ka dieu. Heeh. Alungkeun heula budak mah. Iya teteh apa? Jompo. Nu 80 tahun jompo. Oh sok ka dieu. Nu 80. Mana, Bu? Sok ka dieu. Ieu nu ngaletiluan, nah ngarora keneh. Lain naon mau tos pipis gitu. Cicing urang bere duit. Allah jeung budak DGG moal watir. Ka mana salakina? Di bumi teu ka dieu. Keun bae. Jadi keun wae lah, keun wae teu cangkel. Sok ceuriknya. Kumaha we teteh baheula ka inung teh kitu. Ogo begoan. Ieu pasikeun nya ka jompo. Aduh euy. Nitipnya abah, abah. Kasih abah nya sami-sami. Nu umur 70. Heuh mana? Malin. Sok apal ka dieu. Nini ieu. Sok. Tenang lah. Jangan jadi jompo sih eta. Cicing ora keneh. Mau ke jong urang cenah jompo. Cicing lah. Jadi gaduh jompo di mana jompona? Jeung Uwa. Ai tuangna ti saha? Ti Uwa. Tah ieu mah namahan keur cenah jajan. Tapi masih kana bengras gitu emutanana. Masih kana nguping. Itu mah guruaneun, teteh mah 50 ge centang tuh. Nya, mangga. Mana? Aduh. Abdi moal cenah aing mah. Itunya, ieu, Mak. Ieu sanes. Saha itu teh? Ma Ici. Mak, ka dieu, Mak. Aduh, budak ngora hayang naik ka dieu cicing, urang mah butuhna kolot. Tiasa iman naikna tiasa teh, Mak. Sok ka dieu, Mak. Geun bae da geus kolot, Mak lah. Awas uyut. Aduh, gebis. Aduh. Sok ka dieu. Mana henteu lamun rek ka dieu, mun rek di dinya bae besi capieun mah. Paling akang nu ka dieu na pasieun ku akang. Mah di dinya we, Mak. Di dinya we, Mak. Bilih gebis ka dieu mah. Sabaraha tahun Yuswa? Sabaraha tahun. Jadi tos hilap karena umur. Ulang tahun tanggal sabaraha? Cara ulang tahun kan bae lah. Tapi mah asli orang dieu. Gaduh murang kali seberiji. 2. Kade aya 3 teu di aku ye. Soalnya kan umur poho komo ka budak teu. Jadi gaduh 2. Nah, maut hiji. Jadi tinggal hiji. Saha namina tanu hiji teh? Jang Taya. Itu nu bontongor lain. Sanesnya itu mah. Lain pokoknya yang di aku tuh yang lain. Jang Taya. Mak incu seberiji. Nah. Jadi Jang Taya teh can gaduh murang kali. Can nikah. Aya balad urang sabaraha. Nah ari mah nyangserikeun abdi deui. Jang Taya teh sabaraha tahun usiana? Aduh duka cenah. Jadi teu terang mah teh Jang Taya teh teu terang sabaraha tahun usiana.
Oh, boro-boro budak mah geus poho deui kana umur emaknya. Heeh. Mate asli orang dieu. Nya, urang Pamorotan. Pamorotan. Di mana Pamorotan teh? Oh iya. Di Kubang. Di Kubangan, di ditu atunya. Ari mah gaduh abah. Teu gaduh abi mah. Naha Tos maot. si abah teh tos maot. Ya. Jadi emak alim nikah deui. Alim. Ditolak, pemuda ditolak. Cicing mau ke jeung hayang cicing ditolak. Nya itu cenah tadi teh kikieuan ka emak deuk ditolak mah nya mak. Tuh ditolak cenah dengekeun teh. Mung. Wah cicing. Mak, kanggo mak artos itu teh. Kada dipiceun deui. Nah, mah dipik. Kanggo naon teh Cece? Keur jadah. Waduh. Nah aya warung. Ari itu saha? Incu. Sanes. Saha neng sahana? Oh tetanggi. Oh atos atuh mah. Yo, kade geubis deui. Aduh. Ini. Awas geubis, Mak. Sok Dek. Awas mah geubis, Mak. Aduh. Ah, tinggal mak eta nya. Akangnya nu ka dieuna. Aduh euy. Momokan euy. Bae. Yo. Saha ieu, Mak? Abdi nitip 200, Mak, bilin dugi 100 kan dia. Aduh. Geus pika serieuna. Ya Kang, keur akang ya. Ya keur akang, keur saha we bagikeun kita. Keur udud. Tah anu suudon kudu minta hampura ka urang. Pan tadi teh aya hate anu suudon, nyanyi di sawer. Ah? Nya, Mak. Saha? Bawa dianggap nu gering urang euy. Nah, mada damang. Oh, meureun sing sehatnya maksudna sing damang atuh sing mah urang keur kieu eta. Nya nuhun, Mak. Pika serieun di dieu mah tuh. Cicing tong hayang jadi jompo teuing. Kajung hayang jadi jompo. Alhamdulillah teu meunang 800.000 dibagi ka opataneun 200.000 ewang tah. Sok we parake jajan ka ditu nya. Hah? Abdi kudu nyawer ka dinya. Sararudi teuing. Sadayana jamaah sing sarehat, sing pararek milik, dara deukeut rezeki, anggang balai, jauh cocobi. Para pamuda, pamudi di ieu tempat sing balageur, sing saroleh tur solihah, sing bisa patuh ka inung jeung bapana. Pak Kades oge sami kusim kuring dirakeun sing panjang yuswa. Atuh muga-muga urang dikumpulkeun jaga di alam mahsyar kalawan kumpul aya dina rahmat jeung pitulung Gusti. Sakitu nu kapihatur bobok sapanon sareng sapakan mugi agung cukup lumur jemar si hampurana paralun anu kasuhun meninggalin nu dipamrih hampura anu kateda luhur saur teu kaukur sabda nu teu kaungang-ungang billahi fisabilil haq wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangakeun. Alhamdulillah ngaturkeun nuhun ka Pak Ustadz Nana anu parantos masih tausiah ka urang sadayana.